kabasa karuhun ciletuk curug awan hiji tempat nu endah kabina-bina pikeun urang makalangan mintonkeun jati diri anu sajati nahon ka cita-cita cieuteun kawin ngora komo dari sakadar dan harta dunia Kudang geura tandang makalangan di alam geopak ketu ayu urang memulai kabaret edah awam dipintonkeun ku siswa-siswi SMK Persada Sigma naskah sareng sutradara karya musik cerita Esther Tanata Kali Arifka Sadari Tanata rekaman Rosa Sukiyanti para pemain Dia Kapitri minangka Edah Awam Yunus minangka Kang Boy Nasruddin minangka Rangga Yogi minangka Juragan Dadang Risman minangka Papis Boy Luciana Alika minangka Mamis Boy Samudin minangka Abah Rangga ngarangkep Samidin Akti minangka Umi Osi Ahmad minangka Abah Eda Rahma minangka Umi Eda Akmal minangka Toga Egi minangka Ucup Nuryadi minangka Dah Dukun Rindi minangka Umi Dukun Dian minangka Nina Rosandi minangka Polisi Isma penari latar Fatimah penari latar Wilujeng Nyateni Aduh ambu ieu teh asa ku kieu-kieu teuing di babah heula aya perubahan pisan. Mun Abah balangsa kue jeung balangsa sirup teh nu kaya tambah kaya nu miskin makin miskin Gawe ripuh di isuk jedur lebih ka sore ngaduk-duk aya reureuna tapi tani teh teu matak teu mukti. dipikir-pikir tani kantun timbul daki boga emeng hiji hayan sajodoh tanah satumbak kekurang teleuwih katurug-turug boga anak hiji ge pedulna bel karep Ambu ari Rangga geus budak geuning kadenge kerekna budak teh budak-budakkeun ka ditu ambu Rangga geura budak atuh maneh teh kong sare wae Rangga aya naon ambu geus beurang geuning panon poe geus moncong baru loba jelema amana ari Umi ieu beuteung geus ngamispol Umi mana motor anyar jang boy teh? Boy mah tinggal milih. Ninja beureum, ejo atau barek bodas. untuk kau merek saja lah boy. Cocok lah Mi. Boy mau malam minggu, mau apel ke rumah Eda. Eda anak Umi Osi gitu. Iya Mi, cantik kan? Begitu oke Eda mah. Miskin orangnya. Macam mana pula papi punya mantu begitu? Wah, tersedera aja tentu sama papi lah. Nah boy, dengerin tuh sama itu telinga. Si papi kau tuh hayang boga minantu sederajat. Gampang nih. Nanti boy kasih aja uang yang banyak. Pan boy tinggal minta kau mah anu cantik. Eta si boy mani bisaan ngarayuna. Cocok lah.
imah gedong 16 tingkat. Kurang naon deui ti huruf juragan dadang teh, tapi teh heula sae nu kurang naonnya. Oh heueuh, pamajikan ukur 3 jika nama kudu neangan deui ya dadang teh atuh. Hamidin aya naon juragan? Juragan keur neangan ti pamajikaneun ting kumaneh gawarakeun. Oh aya juragan si Edah anak namang Juned. Si Edah kembang desa teh kan eta mah masih sakola liat. Lulus ayeuna pami telepat mah serahkeun we ka abdi juragan. Jig atuh tepungan. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone to leave a message at the tone. Today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. I'll be lounging on the couch, just chilling in my cubby. Click the MTV so they can teach me how to duggy. It's in my chest, so I'm not forgetting. Oh yes, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone to leave a message at the tone. Today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Nothing at all. Jantung berdebar-debar, rasanya tak menentu. Hati bergetar-getar menanti kamu di sini. Aduh, gawat boy. Si Edah teh meuli tambah lengket ka si Rangga. Kasebelan pisan. Boy pancinta mati ka si Edah. Kalem bro. Kita cari jalan lain, oke? Cocok lah. Yang penting orang kaimana. Itu Edah kebenaran liwat, benar-benar gelis budak teh.
Eda, kumaha lamun kawin we jeung akang? Alim juragan. Edah mah bade kuliah bahasa Inggris. Pan hoyong janten pemandu turis di Geopark Ciletuh. Baru hoyong jadi pemandu turis. Lah teu kudu kuliah nikah we jeung akang. Alim bari nage juragan mah pantes gaduh istri. Menit 3 deui. Teu kudu sakola luhur awewe mah. Bari nage akang mah beungar ieu Eda. Stop. Kunaon naik motor tiluan? Hah? Lamun opatan mah moal mah nih Pak. Kunaon naik motor teu make helm? Eta bapak kunaon? Make helm teu naik motor. Sip. STNK. Umi Osi, buka panto. Aduh Abah, aya nu nagih. Ti atoh ado jelema teh kalau ngarerepe. Umi Osi, ayo geura mayar hutang ayeuna. Rampes, geuning si Abang Togat. Ayo geura mayar hutang ayeuna. Macam mana kau punya hutang tidak bayar-bayar? Bah, Hampura ayeuna mah umisan bisa mayar. No. Pokona kudu mayar minggu hareup. Tah edah, denge kumane. Umi teh ripuh. Mata geus lah ayeuna mah kawin we kasih budak kasep teh geuning si Boy. Abah mah satuju keneh ka Juragan Dadang. Pan edah mah cinta karangga. Geus teu jaman ayeuna nganguruskeun cinta. Bodoh mane edah lamun emong kasih Boy teh budakna kasep beunghar deui. Ka Juragan Dadang we tawahna upluk aplak di mana-mana. Hartana moal beak-beak. Oke lah kalau begitu demi Umi dan Abah edah siap kawin ka Boy we lah. Ini hujan. Edah mah alim disikah ayeuna
Komo bari dicandung ku juragan peot. Nyalut pakai awewe. Nanti apa ke juragan dadang? Kan ku aing dipelet ya. Diperuluk menyan eyang gombrang. Ada mbah dukun, makin pasien. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil tomat kami tenul tebak dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Kemaran hanya umate umi. Asa geus lila ya teu nipu jelema. Nyeta tuh abah, teuing kamarana, padahal pabeasan geus kosong. Duit teu sabonggol-bonggol acan. Sampurasun. Abah, araya. Sampai, gening juragan, mangga kalebet. Juragan teh hayang kanyi edahnya. Bisaan si abah mah. Abah teh atuh gampang hayang kasih edah mah. Salaya ieu we juragan. Gampang duit mah. Tah ieu lancar. Aya duit mah atuh. Langsung we lamar, si edah pasti narima.